Kemana tak budak? Bang kawarah bukan anak hiji-hiji na hara rese di urusan anak. Teh hayang barang gawe, teh hayang usaha, teh hayang ka kebon. Mending urusan kebon ngeunah dagingna, jelema teh ngeunah dagingna. Bangsat tak budak kan ku aing. Pasti keur main tingtang ya di ditu di pos ronda. Tedek usaha eta budak bang kawarah. Hei, sia. Oh, bosna tungtang tingtang bae oh pagawean. Suruh kumaha deui daripada HS. PS bae buruk eta mata sia. Geura usaha. Usaha ka mana? Tu ka mana be istiar leumpang. Rulap lah. Nya sulah tungtang tingtang bae balangan da kueng tingtang lah ke. Naon gitu? Geus geura usaha. Usaha ka mana? Atuh ka mana be geura neangan ke Jakarta ke ka Batawi. Ke Jakarta. Heeh. Ka Bekasi ke ka ditu kan rada jauh saeutik. Aing. Lah aing bae geura balik. Oh, oke. Ayo oke. Anak teh gunana. Diguna-guna ka tu abah. Aing mah mending urusan kebo daripada urusan sia. Tengah dagingna sia mah jelema kudu usaha. Keboona meunah dagingna teu beuki dijual ku aing geura mah berusaha. Udah tungtang bae bueuk sia. Geus geura mandi ka ditu geura salin. Usaha ka ditu. Tarbang ka Batawi ka ditu. Cicing bae geus geura mandi. Males jelema teh ya. Oh, iya nek mandi nih. Ulah geura mandi ka ditu bermabur. Cepet bae, kolot-kolot nih. Sigi babu ku tintang ku aing. Ari naik, geura motor mandi. Kayak kueng di pandian teman di sorangan. Gaisek tak budak teh. Males lagi aku sorangan. Biarkanlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Oh, naon ya? Aneh ki bentuknya ya. Siga kos teh kotok ya. Tapi naon ya? Aneh ki teh kotok lainnya. Naon ya? Aneh ki bentuknya ya. Kos teh kotok. Anjing, teh kotok. Untung kau yang teka tincak. Wah, aing madi-madi teuing. Kesal sebeungeut teh entar riris aing mandi. Aya bae aing mah boga abah teh. Utahan aing ke Jakarta. Nya oge henteu aing Jakarta kos kumaha. Jadi teh lauk mah aing roh di ditu lah. Rese tuh kolot hiji. Itu terbaik aing ke Jakarta. Geus aing teh nyah kos kumaha. Makasih be, bukain lah. Weh, assalamualaikum, naon sia aya asup ka imah. Assalamualaikum. Geus mandi sia enggak? Geus lah. Mandi si kitu sia kos bunglon. Nek ka Batawi lin mandi nu bener hareudang ke di mobil. Bahaya sih. Ba. Abah. Boy tak ajar kan berangkat ya. Berangkat enak. Oh lah. Atuh berangkat enak mah. Disiapkan ya bawaan mah. Tinggal tarik bawa. Aya tingtang di bawah tingtang.
Mau ngalah. Mual. Mual. Kita dan halat tingtang lagi dia. Di ya. Ulah tadi bawa ya ta, nya. Wara amat bah, ngelobak ieu pinu. Astagfirullah. Iya timbal. Jeung jengkol ngora, aing mah karunya ka sia melang, bisi kalaparan saya di Jakarta teman gidahan. Pera bebas aja berat eta mending pinu kitu. Sia mah. Berat ke bawa. Bisi kalaparan saya jadi tai lauk saya teu dahar di Jakarta. Dak berat aing mah yeuh. Nek berangkat benar. Berangkat lah. Atuh ulah males sing bener rek berangkatna. Oh, ih. Ongkosna boga? Kumaha sih ongko? Kita ka Jakarta ongkot. Senyaho anakna nganggur, nya ongkos itu boga lah. Jadi kudu abah nu ngongkosan. Doa lah. Ulah bener. Ulah poho. Nya. Naon dia? Jadi lamun abah bareto di lembur ke di Batawi ke lamun lelempangan hayang gancang tara naik angkot, tara naik bis, naik taksi. Taksi nu kumaha, Pak? Taksi, mobilna ceper handap. Gitu. Terus warnana koneng. Berarti anu anu koneng eta taksi. Moal teh salah eta asal geus koneng-koneng be warnana. Tapi lempang. Ulah koneng cicing tai ngaranna kapoe. Oh, oke. Berarti perang anu koneng-koneng. Koneng-koneng eta geus moal teh salah mobil taksi. Ulah poho. Oh, Pokona mah lamun leuleumpangan naik taksi bae. Oh, tuh. Karena ka ciri khas di Batawi. Gancang deh nya. Ulah naik beca, diparabkeun urang tukang beca. Berat bah ieu. Yen hendak ongkosna ya. Tuh lah, Bah. Bareto mah abah, zaman abahnya keur ngora. Di ditu ke Jakarta eta beakna 25.000. Mulai ti dieu nyampe ka ditu. Ayeuna mah ya gitulah kira-kira nambah goceng. Kira aku bah, zaman baheula jeung ayeuna tuh beda lah. Atuh beda mbe jeung kuda mah. Pera zaman baheula mah tuh enas tahun baraha. Geus 30.000 ge nyampe. Pan eta timbal ngecukup. Oh, geus gitu, berangkat lah. Nggak berangkat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah poho ngadoa ti penting, ulah main tingtang bae. Doakeun abah sing jageran. Bagi anak napa doakeun? Atuh doa abi doa bae. Geus kredit. Iya nih taksi ya. Beneran sih abah nu paling taksi. Iya bang, kemana emang? Mereka Batawi ya bro. Batawi, dia mengertikannya doang. Mengertikannya sih kamu. Nah, itu abah cina bae nu koneng eta taksi. Cepet cina. Ya mulai taksi ya bang. Ja imah aing mah kos keong ieu kira nyapena. Kalau sih emang kayak ketelah lumayan bae daripada lempang mah capek. Mana urang sekarang aja karena jalan. Atau daripada lempang mah gitu capeknya. Karena lumayan gitu karena ya. A few moments later. 2,000 years later. Bang, ini orang ya baik. Beri cara transportasi kita kulit. Mah, gila amat sih yuk. Wayah na bae orang lila kayak saking kayana. Heeh. Kita cek abah taksi cepet. Ya perbedaan taksi jeung taksi. Kira nyampe nah, ya baru. Masih abah. Dari Telau kayak Jakarta ya. Dari mana mas? Dari Batawi saya. Oh dari Batawi, dari Jakarta ya? Iya. Ini mau pulang? Mau pulang kampung saya. Kangen abah saya. Maaf mas, itu kakinya tolong agak sopan sedikit ya. Nggak boleh, Pak. Iya nggak boleh. Kamu Maaf ya. Iya kamu dusun banget sih ketahuan orang lemburnya. Maaf ya. Iya. Ini kemana ini? Ya di depan. Di depan. Iya. Di sini pak. Iya, depan. Sini ya. Iya. Pak, udah sesuai aplikasi ya. Udah bayar di OPI. Oh iya pak ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama.
dasar orang lembur sia. Norana kaca jaden. Alhamdulillah yang sampai ke lembur aja mah. Pas amatnya. Orang roek di lembur ih. Kartelkeun sakeun ieu poe. Baru ini bukan beneran aja lapar ya. Lahar. Bang, woi, jauh nih ya, woi. Nah. Bang. Woi, dah atuh. Gila nyuk sorang entah, gini kata. Nyuk sorang entah. Nawaran betul. Ada, yuk. Bisa tak? Bisa lah, Mas. Suara tas tadi naon, Masih mana Bang Kang? Sudah tahu ya orang kan. Wah, suara tas dari sini naon dompet kita. Enggak. Beak nih, euy. Bebas di menyala petang kurangan dah harga. Banyak Kang. Oh. Ini mana dia? Teh manis Kang. Teh manis. Aduh. Teh manis ya. Aduh. Jalan ya. Kenapa? Gangguannya? Panggil teh manis lagi. Kang. Entar. Keluaran. Aduh, lemak. Aduh. Lemak gini mah. Mantapnya Kang. Dar es teh manis mah. Oh, ya iya dong, weh. Oh, bukan mah. Mantap. Mantap Kang. Oh lah, jadi bayar Urang kamari ku abah urang. Kunaon tah? Di tanah ke Jakarta apa no? Cek abah urang teh mun cepet naik taksi cenah. Terus urang mah naik taksi boro-boro cepet lila sapopoe urang. Oh, ampun. Emang ke mana tah? Ke Jakarta. Oh, namanya teh euy. Kang lila sapopoe mun keneh urang balikeun. Oh. Naik online urang. Naik online. Waduh, bayarnya pakai ieu. Pakai naon? Naon ngaran teh sih? PKOP. Canggih. Aplikasinya. Segera beakeun eta bising ke lapar. Jakarta mau sok capek. Bagus. Oh, bagus. Nambah. Bosian di dia mah urang nu boga. Bos nanyakeun ge. Sebelah Kang. Oh, sebelah. Bener mantap Kang nya. Mantep lah. Lah, baduitan Kang. Coba. Tadi dari jingnanan. Coba. Dari jingnanan tadi. Kang. Iya, Kang ya. Oh, terus tahu, sayur. Ini sayur, aduh. Berapa ya? 5.000. 5.000 lah. Tingkat manisnya. Oh, jadi 12. Receh. Esah dia akan baik kembalian lah. Bener ya? Oh, nunya. Woi, terus di Jakarta mah hebat suka duit euy. Gino, aduh. Dasar setoran kurang ngade yo. Kali kurang lah, kan. Oh, siap. Ngade yo. Aduh. Di Jakarta euy, loba duitna aing. Biar bonus euy aing lumayan nih pakai ngopi aing. Bos teh nak. Bos aja banyak euy. Bang, ojek, Bang. Ojek tuh, ojek batu. Jangan malu duit kieu disebut ojek tuh, jangan tuh. Sugan teh tukang ojek, Bang. Tuh ojek, Maaf ya, Bang. Tuh ojek tuh. Bang, ojek, Bang. Kebenaran orang kan menang besok yang dijajan ojek aduh. Ke mana we? Kantor BL. Oh.
Ceng, kenalan Ceng. Di Jakarta ya. Nuhun Bang ya. Oke, Mas. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bogel balik ya. Woi, balik Ceng. Cager. Alhamdulillah cager Wih, Abah. kumaha di Batawi? Tuh, gitu be Gitu mah eta Kumaha? aya jelema aneh mah Abah. Aneh kumaha? Atuh nantum sampai kieu be coba. Kuatan teh jelema Hideung, henteu. Pening ketang sampai hideung gitu. Aduh. Terus perjalanan ke Jakarta kumaha eta? Tadina. Alhamdulillah lah, Abah mah burahul lah aing. Burahul kumaha? Cenah mah naik taksi cepet. Atuh, pan abah gesok naik taksi cepat, ayo ke Batawi mah. Bogel naik taksi boro-boro cepat menikul lila Abah kuat tilu penting karena nyampe. Maknya aing mah naik taksi tilu penting kos kumaha taksina? Cek Abah anu koneng-koneng eta taksi. Bogel naik koneng-koneng jeung lila. Maksud abah nu koneng-koneng ceper, mobilna kitu deplek, ceper ipis mobilna ka handap. Anu Bogel mah luhur. Lur, Oh, luhur kumaha? luhur lah gemuk teh eta. Oh. Eta mah mesin giling meureun. Nyaho meureun cek Abah nu koneng-koneng, atuh koneng-koneng naik be. Heeh. Terus, geus, geura benahan eta. Geura simpen tas. Geura jero. Hei, geus dahar can maneh? Geus dahar mah tadi di hareup tuh ojek tah. Woi, hebat boga duit mah. Kitu aya usaha mah dahar di warung. Aduh Gitu, warung nginum di kafe. di Aya usaha mah makanan bukan duit. ojek tah Bogel. Makanan ojek mana? Berarti di hareup teh ya. Nah, di teh manis, Abah, eta Jeung es teh manis kumaha? ngeunah eta es teh manis. Jeung es teh manis. Oh, ngeunah eta. Tapi kerak gadeng ya abah es jeung es teh manis geuna. Gerak cobaan be, belum ngeunah. Oh, aya kitu oh namanya lah ira ku abah dicobanya. Aku mah loba ting burahul. Lain masalah durahul. Taksi cepet. Maneh anu nora anu koneng-koneng ceper cik abah ge moal teu salah eta mobil taksi. Tuh, benih kene Bogel, naik ongleng. Sajam di Jakarta nyampe make HP Abah, make HP doang. Make HP kumaha maksudnya? Make HP urang lewat ongleng eta. Oh, tinggal pencet-pencet gitu pencet doang. doang, mayarna make ieu. Make naon? Make naon? Nah, teh naon sih? Duh. Naon ya itu? Aplikasi. Aplikasi. Bukan bagus lah. Ini ke kamar heula lah, Bogel lah. Hang kira simpenan eta. Mau naon eta? Ih, Abah poho ieu. Oleh-oleh jeung abah mana? Boleh, ngabah yeuh. Tah, kacamata di parti ngaji mata. Ayo jeung naon jeung kacamata kieu? Spek keren Abah. Abah mah perlu ge oleh-oleh anu empuk-empuk. Anu hipu-hipu, nu lejat-lejat lain kieu dipake ku abah. Coba. Tuh, keren Abah. Menurut Aceng kumaha? Mantap pokoknya. Mantapnya. Angus lah. Sigira eta pun teh urang Bogel nu ieu lah ya. Ke kamar lah. Ayo ke kamar. Aya bae budak ayeuna mau oleh-oleh kacamata, lain hakaneun, nu dihakan. Nah, itu kacamata ge pake macul. Ah, lumayan sih tapi jeung macam-macam mah. Apa iloknya? Konon katanya si Bogel. Dahar jeung es teh manis, ngeunah cenah nikmat. Di warung-warung mana di hareup pangkalan ojek? Ka warung jauh ieu. Ah, mending dicoba ku aing nyieun, coba bae sugan bener. Dahar aing ah, jeung es teh manis. Coba sugan bener isi bogelnya. Dahar jeung es teh manis geuna. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalna kudu diaduk dia supaya gurih.
budak. Bang awarah ieu. Karak ke Jakarta beberapa bulan. Durhaka ieu ka aing budak. Keun ku aing ieu budak. Tan nyaho aing. Gel. Gel. Kada ge maneh? Kadi maneh ieu euy. Wih, bener mantep euy cik ente, cik maneh. Dahar jeung es teh manis. Nikmat tiada duanya. Eta naon abah kitu? Mana? Eta Ieu gaya baru ieu. Penemuan abah ieu es teh manis dikuah jeung ieu. Geura. si abah mah. Atuh dicoba heula, dicoba aing can dicoba mah can karasa ngeunahna. Lain kitu Maneh. abah maksudna. Heeh. Bogel mah tadi dahar nginumna es teh manis. Lain teh pasti sedekah dinyakeun. Es teh manis dipake dahar tapi lain dikuahnya lain dikiekeun. Minumna es teh manis. Cik maneh, eta geus dicoba ku maneh ayeuna es teh manis diaduk jeung sangu dicoba heula. Kayak geus dicoba Siapa? karak neunah. Teh, Bener-bener. lu coba heula maneh. Ini gurih. Makan sambal. Mana? Sambal cikul. Abah, Modal maneh, modal. Gitu tah, anak durhaka mah. Ulah sok ngagawean kolot ayeuna. Ku kolot digawean. Satu-satu jadi orangnya. si abah mah udah bener, ampun, aing mah Eh. saya kolot lain budak. Ai kolot mah maleleh ku budak akalna. Kolot teh atuh, kudu dipikolot. Aduh, Kumaha ayeuna? Dek deui ngalunjak ka Abah. Aduh,